Nyian cemilan eker sore-sore ngariung jeung barudak. Assalamualaikum baraya, kumaha yeuh dararama. Ieu teh boga tempe sapapan, maksud teh papan satempe. Boga tempe sapapan ieu teh rek dijieun gorengan nya, rek dijieun tempe mendoan eker cemilan jeung barudak lalajo tipi. Geuningan osok hararese barudak mah lamun ayeuna kudu jajan wae makan pusingnya kanu sirahna teh kitu nya kudu ngaluarkeun wae duit. Mending urang nyieun opieun. Kabeneran barudak mah resep lamun disalimutan kieu teh atawa dijieun gorengan di tipungan. Moal lamun teu pikeun kagaring narestes mah nya barudak masuk di opieanana teh cenah tariguna aya tempena masuk diantepkeun eta teh. Ieu teh nyieun tariguna enggeus tanya urang asupkeun we si tempena tah ieu teh urang siapkeun we wajana tambahan minyak we sing rada loba. Saenggeusna minyakna yeuh geus asak mah urang abuskeun we hiji ka hiji eta tempena kana minyak anu geus panas. Tah ieu teh nya si tempena teh dibagi tilu potong atawa tilu bagian tapi tilu bagian teh jadi tilu kali ngagoreng. Ieu teh urang balikeun heula da nu sasi nu hijina deui mah geus garing kari sisi nu lainna. Tah ieu lamun geus garing mah urang jahit we kana serok. Tah ieu teh nya jahitan anu kadua atawa gorengan anu kadua nya ieu teh. Tah ieu teh geus asak urang jahit we deui. Benerna mah barudak mah praktis asal dijieunna nu ngeunah-ngeunah we nya di ngeunah-ngeunah ku urang. Sok diopi tapi kudu garing narestes tah kitu lamun henteu garing tara diaropi barudak mah. Ieu teh nya jol-jol ka gorengan nu katilu we ieu teh anu terakhir. Gorengan kieu mah nya tereh beakna teh lamun nyieun bala-bala gehu sok hararese eta teh barudak mata ari kieu mah cenah mama da si tipungna ngarestes. Abi mah resep sok dicocol ku saos atawa ku sambal kecap. Ieu gorengan anu terakhirna geus beres urang abuskeun we kana piring. Ieu teh gorenganna geus asak geus dina piring sambil nonton TV favorit urang ngaemam gorengan tempe sakieu lapid ieu teh abi tong hilap bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.